orang lembur nage bawa si Asep tema santren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus di ustad gentad ira balik sia lain di ustad tungtung nama dek main bola isin be aing padahal ngaji tilok geus di ustad geus 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun jelema masantren encan mulaluyuh khususiyah ge geus diinkaran kagarak mondok doang jadi pergunjingan. Ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante ente di pasantren modern apa salap ai si Asep deka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tak budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha kurang lembur bingungeun ih zaman internet masih masantren salapi deka rumah sia hirup ka hareupna boh budak mun deuk masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka dituna ngojek sia ka jeung kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo Beladina si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Wari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Halo si Asep hebat jasa ya. Wari dihitung-hitung teh geus 10 tahun. Beuh luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jaheut si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin cenah geus 30 tahun huis geus mulai aya tawaran kawin cenah moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh jasi atuh sakitu mah geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa deuk naon tuh deuk riyadhah bener ya tereh Junaidil ya dikri Allah cekeuna ieu ka mana ka Gunung Karang kok jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana kuari mangaheyeuk dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih rek kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ka tijahar datang ka kopi wulu mulai bajuna cumplang-campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah bodoh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad Sep baju asana aing maneuleus sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain sepit atuh jama kesupuh para rugus sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran
orang nonton golek yuk orkes deh ente lah ente bae jangan nama serba ente gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapak nangis geus bingung sep aing mah sia asana waduh sia sih dek jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu kadang-kadang aing sia puyeng ayah yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula Aisyah deka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah dek urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bah boh budak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malelengkah dek lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh ti mimiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus masyaallah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngaji nya nama ayana lain dihareup di tukang bari ngarokok eta si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nya sial aing eta sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cerdas sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditu keur diuk bae kok ya di dieu geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ke tukang kopi B ya ayo tadi tuh ngopi ya tira ti isuk jangan nama ti isuk heran aing geus sia Sep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang-campling tinggal cumplang-campling lain deui Sep ayo orang balik henteu antun balik kula mah di dieu bae henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu gua ditawar tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dia moal henteu ayo ieu babareng aing bareng henteu ieu moal manuk di dieu bae radan oh teu jadi geus begitu datang ka Iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak kira-kira moal tanyakeun coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadieuna ira jasar gawe di dieu ji sial meureunna si Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang-campling geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep ya. Naik derajat si Asep aju kunaon betul ayo mah supaya yang laku bae gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep
Sep, emang kunaon yang bisa nyahoan gitu? Enggak, ulah sebenges, pokoknya eta bae jual. Ngomong, "Ai, si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang." Masya Allah, isi Asep wah. Tuh, mulai. Aya seminggu kan. Waalaikumsalam. Sep. Iya. Teu laku-laku pugu ieu. Naon? Ulah umur geus 30 can kawin sarua tah mah. Lain kitu saya ulah sokan sarua kitu. Atuh sarua masalah. Henteu mah minta doana bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah. Aya tung geus teu kudu kawin lah. Henteu mah yang doana bae anak aya kade ciduhan bacain. Poh, dah geus ka ditu. Bau balik tidinya perebut jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang orang. Tah ieu si Asep geus model jasa kuari seceduh metu sakecap nyata. Anu tatadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian. Ada bulan Rajab Malenda ya. Kuari si Asep jadi omongan hebat jelema. Di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh, menghina, mencibir kabeh nu hebat-hebat. Setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun, nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan, nu baheula manehna teresep kuari paling cinta, nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun. Nah ieulah nu mantak disebut nakiroh maksudah. Awalna mah nakiroh dicemooh watuk sodusanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakiroh maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanyana panceg dina khususiyah. Baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunya. Kamari masih itu ngabereleng mobil nandek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 nah tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan be etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae. Geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksud nama ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia. Geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga 2 rupa mun teu nyacad ngalem. Eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat ulak ta'aluk putulapat tali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bagus bisa Asep teh nomor 3 nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jangan ganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku harimah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tatadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku harimah ditungtun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu
nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kuku mah ka sorbanna bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahaneun ma'isyah boloon doh kan ayo setan terus ieu mah ku si Asep setan bisikan-bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan geus eueuh dunyaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setanan murni luar biasa Asep hiji be Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang sesepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha ayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udangna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos gitu nah iyalah nu mantak nyana sasalaman teh lain sasalaman ka manehanana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos gitulah si Asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal khopa sabada nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri kebelah dieu lah baheula keur perjuangan anak neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai kebelah dieu na neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieu na memeh perjuangan anak neuleuh Mama Makmun ulah neuleuh bab ka dieu na keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busur kalim belah dieu na luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pahit anu luar biasa kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tak eta wararese ge ngebersihan batinna sabada khofa be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat yang nyilip maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai lah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah
kuarina dididik model kos itu kunaon kieu teh dek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank itu apa itu kos gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim kunaon teh dimodernkeun modern ge teh jurusan jahannam ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung nah pora tapan sekolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiai na lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan teu cenah kiai mah ngadidik didik teh podol sero lah bohong buktina ka dituna kiai na loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareunaan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai ka injem ku setan nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sakola geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mantak lamun kiai na hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai na mah gedong ge belon teh kiai nya ayeuna na hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jiganan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak murid da masa bodoh teu meunang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah ieu mah. Tah ieu keur carita. Nah, geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh keur ngariadohan eta timimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tapabihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teh dibere sakitu disanjung sakitu teh disanjung sakitu nya nama dijauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh kamu bupati bah datang ngusruk tuh bah camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapak nang ngusruk naon naon bah ya mah saluhureun ngusruk naon ringsak teh mah geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kieu ringsak. Nah, eta teh diri dia atuh datang bae sebot. Ya jangan urusannya, urusan orang mengaji, bae. Nyana urusan dunia, nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Qur'an. Urang mah urusan Al-Qur'an toja iya urang jeung nyana. Atuh we datang bae urang mah menghormati kemanusiaanana. Adapun tujuan-tujuannya atuh masing-masing we nyana-nyana urang-urang tabun kiai geus kos kitu kakarak